Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina kesempatan kali ini saya akan belajar melugot dalam bahasa Sunda dalam kitab Tanqihul Qaul. Nah, buat kalian yang mempunyai kitab Tanqihul Qaul boleh dibuka, kita belajar bersama-sama. Nanti kedepannya apabila saya ada salah baca terus salah dalam memaknai, mohon untuk dibantu untuk direvisi, tidak komentar. Oke, langsung ke bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal ari ieu bab anu kahiji fi fadilatil alim wal ulama, dina martelakeun kautamanana ilmu sareng ulama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala parantos ngadawuh saha Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shalla paran moga maparin rahmat sa Allah Gusti Allah alaihi ka itu kanjeng Nabi wasallam jeung kasalamatan. Tah jadi dina bab anu mimiti dina Tanqihul Qaul nyaeta martelakeun membahas mengenai keutamaannya ilmu dan ulama. Nah, terus Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ibnu Mas'ud, qala Nabi SAW libni Mas'ud ka Ibnu Mas'ud radhiya muga mikarido sa Allah Gusti Allah anhu ka itu Ibnu Mas'ud. Berkata kumaha, ya Ibnu Mas'ud, hei Ibnu Mas'ud, julu suka ari diukna anjeun saatan dina hiji waktu fi majlisil ilmi di majelis ilmu, la tamassu bari henteu mawa anjeun kalaman kana pulpen wala taktubu jeung henteu nulis anjeun harpan kana sahuruf khairun eta leuwih alus laka pikeun anjeun min itki alfi raqabatin tinimbang ngamardekakeun 1000 hamba sahaya. Jadi Nabi Muhammad ngucap ka Ibnu Mas'ud, ari diukna anjeun di majelis ilmu teh eta leuwih utama sanajan anjeun teu barang bawa pulpen, teu nulis. Tah eta teh leuwih utama tinimbang ngamardekakeun kana 1000 hamba sahaya. Terus wa nadaruka jeung ari ningalina anjeun ila wajhil alim ka wajahna ulama, khairun eta leuwih alus laka pikeun anjeun min alfi farosin tinimbang 1000 kuda tasodakta anu parantos nyodakohkeun anjeun biha kana itu 1000 kuda teh fisabilillah di jalan Allah. Nah, jadi ketika kita datang ke majelis ilmu tidak membawa pulpen, tidak membawa buku, tidak mencatat apapun, nah, kita melihat wajah ulama ustadz kita yang sedang menerangkan, memberikan ilmunya kepada kita. Nah, pahalanya itu lebih bagus daripada kita bersodakoh 1000 alfa farosin, 1000 kuda di jalan Allah. Jadi pahalanya lebih bagus daripada kita sodakoh di jalan Allah 1000 kuda. Nah, itu kirang langkung nama. Wassalamu ka jeung ari uluk salamna anjeun alal alimi ka ulama, khairun eta leuwih alus laka pikeun anjeun min ibadati alfi sanatin tinimbang ibadah kana 1000 tahun. Tuh dengan ketika kita bertemu atau kita berpapasan di jalan, terus kita mengucapkan salam kepada guru kita, ustadz kita, assalamualaikum. Nah, pahalanya itu lebih bagus daripada kita ibadah 1000 tahun. Lanjut hadis kedua. Waqala sareng parantos ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakihun ari hiji jalma, ari jalma anu ngarti, wahidun saurang, mutawarriun tur anu diajar keneh kana ibadah, asyadun eta leuwih alus ala syaiton mungguh syaiton min alfi abidin mujtahidin tinimbang jalma anu ibadah, jahilin anu bodoh, wariin anu apik pisan. Nah, dina hadis kadua ieu jadi satu orang yang mengerti atau satu orang yang sedang belajar ilmu, terus dia melakukan ibadah, nah terus dipakai seperti lamun diajar sholat dipakai apal pardu-parduna sunat-sunatna tadi pakai, tah eta leuwih alus
min alfi abidin mujtahidin tinimbang ibadahna jahilin, tinimbang ibadahna jelema anu bodoh. Wariin tur apik, ta ieu sanajan apik tapi bodoh, ta eta mungguh seton leuwih halus keneh jalma anu kakara diajar tapi dipake karena ibadah daripada jalma bodoh ibadahna geus lila tapi teu dipake elmuna. Nah itu kurang langkungna. Terus waqala sareng parantos ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim ari kautamanana ulama, orang yang mempunyai ilmu, ala abidin tinimbang jalma anu ibadah, kapadil qomari lailatil badri seperti keutamaanna peutingan di malam Lailatul Qadar, seperti keutamaan malam dina peutingan malam purnama, ala sairil kawakib tinimbang cangna sakabeh bintang. Jadi keutamaan orang yang mempunyai ilmu itu seperti satu malam di malam Lailatul Qadar daripada cahaya seluruh bintang-bintang. Jadi bintang banyak, bulan satu, nah lebih utama yang satu daripada yang banyak itu. Terus Wakola sareng parantos ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sing saha jalma ing taqala anu indit itu si jalma liya ta'allama karena rek nyupli ilman kana ilmu gupiro maka dihampura lahu pikeun itu si jalma anu rek milari ilmu teh qabla ayakhtua dina samemehna ngalengkahkeun sampeanana. Tah dina hadis ieu mah jadi siapa saja orang yang ketika kita di rumah terus kita ada jadwal pengajian di masjid anu atau di majelis anu, saya mau datang. Nah ketika kita baru bilang seperti itu gupiro maka dihampura lahu pikeun orang anu erek indit eta teh qabla ayakhtua sebelum melangkahkan kedua kakinya. Ai mata kodama mingdampihi sogoir, nah tegasna dosa-dosa anu leutik anu parantos dilakukeun, dosa kecil. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam, akramu kudu ngamulyakeun anjeun al ulama ka ulama, fa innahum maka ari sanyana anjeun indallah mungguh Allah kuromau anu mulya mukrimuna tur dimulyakeun. Jadi kata Nabi Muhammad harus memuliakan kalian kepada ulama, kepada guru, kepada ustadz. Fa innahum maka sesungguhnya jika kalian memuliakan kepada ulama indallah menurut Allah kuroma anu mulia kita teh sebagai orang yang memuliakan guru kita, kata Allah kita itu mulia, mukrimuna tur dimuliakeun ku Gusti Allah. Nah, terus waqala sallallahu alaihi wasallam, man sing saha jalma nadoro anu ningali ila wajhil alim ka wajahna ulama, nadorotan kana sareretan, papariha tuluy bunga biha kana itu sareretan teh, khalaqallahu ta'ala maka nyiptakeun sa Allahu Gusti Allah ta'ala halama haluhur Allah, mintil kal nadoroti tina ningali tina sareretan eta, tina ningalina eta, malakan kana hiji malaikat yastaghfiru anu mangmentakeun hampura lahu pikeun kana itu ningali sareretan teh, pikeun si jalma itu nu ningali sareretan teh ila yaumil kiamah napikeun ka poe kiamat. Nah jadi ketika kita melihat wajah guru kita terus kita senang bahagia. Nah terus mana tadi teh, nah terus
kita bahagia. Nah, khalaqallah, maka Allah menciptakan buat kita satu malaikat. Allah menciptakan untuk kita satu malaikat yastagfiru khusus untuk memohon maaf pamentakeun hampura untuk kita ila yaumil kiamah, sampaikeun ka hari kiamat. Jadi Allah menciptakan mengutus satu malaikat untuk kita untuk mamentakeun hampura gitu. Terus di Qala sareng parantos ngadawuhan Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man sing saha jalma akroma anu ngamulyakeun aliman ka ulama pakod maka sanyana ari itu jalma anu ngamulyakeun ka ulama teh akromani ngamulyakeun kaula wa man jeung sing saha jalma akromani anu ngamulyakeun kaula pakod maka sanyana ari itu jalma anu ngamulyakeun ka kaula teh akroma ukrimu akroma yukrimu akroma maka ngamulyakeun sa Allah Gusti Allah wa man jeung sisa jalma akroma Allah anu ngamulyakeun Allah pama'wahul jannah maka tempatna di surga. Jadi dina hadis anu ieu ketika kita memuliakan ustadz guru kita, kata Nabi akromani, sama saja seperti kalian memuliakan kami, dan kalau kalian memuliakan kami tentu kalian bakal dimuliakan juga oleh Allah. Nah, dan barang siapa yang memuliakan Allah pama'wahul jannah maka tempatnya itu di surga. Nah gitu. Terus waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam naumul alim ari sarena jalma anu berilmu atau ari sarena ulama abdolu eta leuwih alus min ibadatil jahilin tinimbang ibadahna jalma anu bodoh. Nah jadi ketika melihat hadis ini naumul alim, jadi tidurnya orang ulama itu abdolu itu lebih utama min ibadatil jahilin daripada orang bodoh yang selalu ibadah. Nah, gitu. Terus waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sing saha jalma ta'allama anu diajar baban kana hiji bab minan ilmi tina ilmu ya'malu tuluy ngamalkeun bihi kana itu bab teh au lam ya'mal atawa henteu ngamalkeun bihi kana itu bab teh kana maka kabuktosan kabuktosan abdulu eta leuwih utama min ayyusolliya tinimbang salat alfa rakaatin tatawuan tinimbang salat sunat 1000 rakaat. Jadi sing saha jalma siapa saja orang yang mempelajari ilmu terus dia mengamalkan atau dia tidak mengamalkan maka pahalanya itu abdolu lebih utama daripada kita melakukan sholat sunat 1000 rakaat. Nah terus waqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man sing sajalma zaro anu jarah itu si jalma aliman ka ulama pakaan nama maka sanyana ari itu jalma anu jarah ka makam ulama teh jaroni jarah ka kami Kanjeng Nabi. Wa man jeung si saha jalma sopaha anu salam itu si jalma aliman ka ulama pakaan nama maka sanyana ari itu jalma anu salam ka kaula teh sopahani salam ka kaula. Waman jeung sing saha jalma jalasa anu diuk aliman sartana ulama pakaan nama maka sanyana itu jalma anu diuk jeung ulama teh jalisani diuk jeung kaula di dunya. Waman jeung sing saha jalma jalasani anu diuk jeung kaula di dunya ajelas tuhu bakal diuk jeung kaula yaumal qiyamati babarengan di poe kiamat.
Jadi dinu hadis ieu mah sing saha jalma anu ziarah bisa ka makam atanapi berkunjung ke rumahna guru kita, pakaan nama jaroni sama seperti kalian jarah kepada saya, kata Nabi Muhammad. Terus kata Nabi Muhammad, waman siapa saja orangnya sopaha yang salam aliman ka ulama ka ustad ka guru ketika kita salam suntangan ka guru, kata Nabi pakaan nama maka saenyana ada jalma itu anu salam ka ulama teh sopahani sarua jeung salam ka kaula cenah waman jeung si saha jalma jalasa anu diuk itu si jalma teh aliman saratana orang saratana ulama pakaan nama maka saenyana itu si jalma teh jalasani diuk jeung kaula di dunia. Jadi ketika kita datang bertamu atau kita mendatangi rumah ustad guru kita duduk bareng, kata Nabi Muhammad itu sama seperti kalian duduk dengan saya di dunia. Waman jeung sing saha jalma jalasani anu diuk jeung kaula di dunia jelas tuhu bakal diuk jeung kaula ma'ayaumal kiamati babarengan nepikeun ka poe kiamat. Wallahu a'lam. Sakitu pangitan anu tiasa kapihatur, hapunten bilih seueur kakirangan kalalepatan. Mangga bilih aya naon kakurangan atanapi kalalepatan simkuring dina ngamanaan atanapi dina tarkibanana bilih lepat dina cara macana, mangga di komentar we diharap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.